harata loba muaba matak mawa cilaka kasakabe manusia matak kena siksa asup ka neraka lamun tanpa elamuna wangi deui anu matak diri kula nyata ayeuna lunta ngantunkeun rumah tangga lain rek nyara harata lain rek nyara bana tapi kula rek nyara pangabisa rek nuntut ilmu bakal hirup diri kula sangkan nyaho kana jati diri kula pribadi keur syukur kana nikmat pangeran ayeuna ya kanca loba jelema anu lubak libuk harta banda baru dijuru baru dipantong ngalayah di tengah imat teu kurang anu beunghar tapi sok poho kana mulang tarima kanu mere loba jalma anu sugih mukti berat beunghar bro dijuru bro dipantau sagala bari jeung aya tapi henteu syukuran kana kanikmatan anu katarima ku dirina malah loba harta loba banda dipake adigung adiguna gede hulu leuwih ti batur malah loba jalma nu neangan harta neangan banda anu akhirna poho kana jiwa jalma jeung poho kana kahormatan anu lian asal dirina nu sorangan paduli batur cilaka kitu teu mikirkeun yang hirup manusia di alam dunia teh henteu nyorangan nyaman henteu nyorangan jalma teh kaasup jalma anu wajib diumungkulun anu wajib sili asal sili asih sili asu sili pikannya jeung makhluk pangeran nu sajeuna tombol sipating jeung manusia dala jeung sato oge kudu boga rasa rumasa kudu boga rasan kudu timbul sili asa sili asih sili asu sili pikannya mun sakomo jeung manusia mah diwajibkeun sili asih anu matak diri kula ayeuna rek neangan ilmu keur bekal hirup ayeuna ya sabab ari jelema loba ilmuna nu boga ilmu bari neangan duitna oge heuh kumaha anu boga ilmu mah babari nyokot kertas nyokot pulpen gutrut nulis dikirimkan ka bank 500 miliar babari hai di mana teu mayarna oge kulantaran boga ilmuna henteu jadi naon-naon kitu nya kabur teu kapanggih deui 1,3 triliun nepi ka ayeuna henteu aya beja-beja henteu naon-naon sabab eta jalma boga ilmu hai ari munggu ilmu mahlir ibarat peso upamana ari munggu ilmu mahlir ibarat pakarang upamana peso mah dipake ngeuretan daging daekeun dipake ngeuretan bawang daekeun dipake ngeuretan bolu daekeun dala dipake nusuk jelema oge nepi ka paeh daekeun peso mah gumantungkan nu ngagunakeunana jeung kanu makena aduh geuning tapi lamun dipake kitu tanggung jawab dok oge gede hae tapi lamun ayeuna ilmu dipake amalia lamun ilmu dipake jalan hade lamun ilmu dipake jalan alus jelas eta ilmu bakal mawa kabagyaan hirup ka eta jalma nu mawana surga bagianna hai jalma boga ilmu bakal bisa ngaguar kekayaan alam
jalma nu boga ilmu sareng sakaguar kekayaan alam bakal bisa syukuran kana kanikmatan nu katarima ku dirina lain kufur nikmat. Hai. Anu matak dina waktu ieu loba jelema nu lara tu ngalara sangsara cilaka para sea di mana-mana silih ala nyawa. Akibat eta ajabat ti pangeranna sorangan. Apan ku pangeran oge geus dibere eling manusia bakal dibere sieun, manusia bakal dibere lapar, manusia bakal dibere poho karena siri asa, siri asu, siri asi, siri pikanya aja sasama manusia nu hirup di alam ya kanca sasanyana pula lain rek neangan dukal keneangan jati diri kaula pribadi susugan maneh nyaho geuning jelema sok loba nyarita panayagan ge sok ngomong sing boga pri kemanusiaan. Hai anu dipikir ku kaula arek kumaha jelema nyaho kana pri kemanusiaan lamun teu nyaho kana jati dirina pribadi lamun teu nyaho kana ngaran manusana sorangan. Arek kumaha nyebutkeun cau teh amis lamun hirupna can ngadahar cau. Arek kumaha nyebutkeun gula teh amis lamun hirupna can ngadahar gula. Sedangkan gula jeung amis lir ngahiji nu teu bisa dipisah-pisah. Aya gula, aya amis pasti tidak gula. Aya manusia pasti boga pri kemanusiaan, aya na pri kemanusiaan lantaran tidak arti manusiana leuwih teu lah. Aku kuku lantaran kitu susugan marane nyaho naon ari hartina pri kemanusiaan hai. Hah, saha nu nyaho? Awi teu terang. Kaning maneh ngomong? Nyaho maneh pri kemanusiaan? Aduh lapor we. Ya, paingan ngan sakadar dagang jagong wae saumur-umur. Sugan maneh asik numawi diterang den ya goblok. Ya ana pantes lamun ngararaneh ayeuna teu bisa ngarampak diri sorangan. Padahal anda dipikirkan manusia nu hidup di alam dunia masing bisa ngarampa diri sorangan. Aduh alaieu geus leuwih ngarampa anu sejen dina perilaku hirup sorangan. Ya ari kitu mah asik boro-boro sampean kukula sering ngadatangan pandita di pertapan hiji dia eueuh nu nyahoan nu ngartieun jawabanana sarua yen manusia teh hiji makhluk anu dimuliakeun ku numur beng alam di antara makhluk-makhluk sakabeh atuh eta mah lain hartina sih. Oh sanes kaula sering nanyakeun karesi anu aya di basisir anu sugih ku pangarti kukula sering ditanya masalah naon ari hartina manusia jawabanana oge sarua. Kawiku di luhur gunung anu dianggap kukula cukup ku ilmu anu bisa ngajawab sih. Aya terangan anu matak diri kula ngarasa bingung teu manghitung-tung ngaran-ngaranan nanyakeun ka manusia mah moal boa aya bedana jeung diri kaula. Pikayung ya kamana kula kudu neangan tungtungna neangan ilmu sarua jeung nyiksa diri pribadi nyiar pangawasan sarua jeung nyiksa diri sorangan. Leos ka ditu, leos ka dieu, anu bisa nerangkeun naon hartina manusia. Padahal kula bakal bisa ngahontal pri kemanusiaan hirup
kumbuh babarengan di alam dunia, tapi dadasarna manusia kudu boga rasa pri kemanusiaan. Nyaho kana pri kemanusiaan kudu leuwih ngarti kana kecap arti manusia leuwih ti heula. Eta kabeh eueuh nu nyahoon ya. Tobat. Kapaksa kula kudu hajat ka jagat Suralaya. Ai. Kapaksa kula